Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguri sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui urang naraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngabantu nyajar carios si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar jan teu hiburan. Mangga mitra supados teu nyangkolong tinggana waktos urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita si Toeng. Wilujeng ngadangukeun prung Atuh gancangna carita yang nama urang caturkeun bae. Dina hiji poe isuk-isuk di pasar Cikande. Hawa anu masih keneh seger. Harita teh kayaan memang geus babalawiri ku jalma. Ngaran si Toeng beuki seungit we di eta pasar mah. Tetela cenah jadi pahlawan anu salilana nulungan ka urang pasar. Abi maregeg ulin ka pasar teh. Anya aya Jang Toeng mah. Kapan geus kabejakeun sababaraha hiji jalma jahat anu kacangkala ku Jang Toeng. Tetela budak teh bisa diandelkeun. Lamun kitu mah ayo urang rereongan. Eta Jang Toeng teh jadi keamanan di pasar urang ieu. Ya bener pisan je lah. Ya memang kitu. Ade nama Jang Toeng teh urang ajakan we lah. Gawe bareng jeung urang. Nyata dijadikeun keamanannya lah. Nya kitu pisan. Kumaha Abah satuju? Nya Abah ge panuju pisan namun kitu mah. Geus we Jang Toeng teh urang jadikeun keamanan di pasar Cikande. Itu nu keur ngarobrol di eta pasar teh. Sedengkeun teu jauh ti dinya. Lebah lapak odong-odong aya tilu urang lalaki anu nyarumput we. Bari merhatikeun kayaan nu tajalian ti anak buahna si Jagalabati. Anu menang beja lamun durunganna teh geus kacangkala ku pihak kepolisian. Malahan manggeus nyaho cenah gara-gara si Toeng nu aya di eta pasar Cikande. Tiluana teh keur ngobrol we bari merhatikeun kayaan. Hayang nyaho nu mana cenah di si Toeng teh. Terus terang dewek mah sudirasani ati tah. Lamun can bisa ngajoran si Toeng teh. Cucungah ta jelema teh. Geus kurang ajar. Dundungan urang nepikeun ka di penjara gara-gara si Toeng. Bener pisan. Urang teh kudu sakanjangna yang kalak eta si Toeng kudu dikojoran. Urang taraga langsung ulah dedemitan lah. Paduli urang ditebak oge. Nu penting mah ieu hate kaubaran. Dundungan urang ge bakal bungaheun lamun urang geus hasil maehan eta si Toeng. Benar. Tapi ulah gagabah. Sawi si Toeng teh lain jalma biasa. Kapan jelas dundungan urang oge Kang Darman nepikeun ka eterle jajaten. Nepikeun ka ditewak ku polisi Nya urang ulah gagabah Sabab si Toeng teh jelas boga kemampuan. Kapan sidik Kang Darman jeung Kang Komara nepikeun ka aya di penjara. Malahan tang tue kungsi adu hareupan. Nya ku kitu urang teh kudu ngajalankeun rancang anu khusus Rancang khusus kumaha dina maksud maneh? Nya urang nyieun reka perdaya. Sabab lamun di Taraga mah tangtu urang ge moal mampu Jadi urang nyieun reka perdaya we kumaha carana jalan lemes. Sangkan eta si Toeng teh kojor. Nya aing oge satuju pisan kana usulan di si Odon. Kitu cenah mitra obrolan eta tilu urang anak buahna si Darman atawa si Jagalabati teh keur nyieun rancang khusus rek nyieun reka perdaya sangkan bisa maehan si Toeng. Atuh gancangna carita. Utiluan teh satika pola we dengan cara nyieun reka perdaya sangkan bisa mayahan eta si Toeng. Sabada manehna badami teh lah rancangna teh tajalian cenah rek diracun we teh si Toeng teh. Tah kitu si Toeng teh urang racun we lah. Sabab lamun di Taraga mah urang mah mampu. Bener pisan Tapi kukumaha deuleu
kapan urang teh meureun kudu mere racun ka si Toeng. Nya heueuh sia teh. Eta racun teh kudu dihakan ku si Toeng. Lamun teu dihakan mah moal kojor deuleu. Hi, kuku mah carana tuh euy. Nya, ari cik uing mah ye lebih hade urang init ka warteg we euy. Sabab si Toeng teh sok aya di warteg. Tah kumaha lamun urang ngalesep ka jero warteg. Engke, uang perulukan we sangu anu rek diasongkeun ka si Toeng teh. Urang ancam eta nu dagangna, tak kitu euy. Alah, tah hade oge bener. Urang asup ka jero warteg. Kumaneh ancam eta nu dagangna teh euy. Ngarah daek mikeun eta sangu nu geus esian racun ku urang. Alah, alus. Ayo ah. Urang gancang ka itu. Kapan wayah kieu biasana teh si Toeng teh sok asup ka warteg teh euy. Cek si Odon ngajakan kedua urang baturna sagancangna init ka warteg atawa warung sangu mitra. Teu kacaturkeun di jalanan geus taprepi ka warung sangu. Gancang nu tiluan teh ngancam ka nu boga warung. Awas ya. Lamun maneh teu nurut kana kahayang aing, maneh bakal dikojoran deuleu. Alah, ujang kedah kumaha atuh mah teh ieu teh. Alah dengekeun ku mak. Engke lamun si Toeng asup ka jero warung, masih manehna bakal masieun dahar. Tah, engke dahareun anak ku uing bakal diperulukan racun. Wayahna ku mak kudu dibikeun ka si Toeng. Si Toeng teh kudu kojor. Oh, janten kitunya. Jadi emak teh sasat kudu ngaracun eta Jang Toeng. Ulah atuh aden sing karunya kapan Jang Toeng teh sakitu belana ka urang pasar mah. Ah, tah yang nyaos ya. Uga eta si Toeng teh musuh aing leuleuh. Lamun coba-coba emak emak bakal dikojoran. Moal asa-asa sia. Cek si Odon bari ngusiwa ngaluarkeun balati dotodongkeun ka si mawarung. Puguh we atuh si mawarung teh maneh ngayak-yak. Pekating ku soak anduk nama nurut-nurut we kana kahayang eta si Odon. Lah, ulah kekieuhan Ujang. Nya heugu mah bakal diturutkeun. Kan lamun aya kitu kieu, wayahna mah ulah dibabawanya. Tenang we naon mak. Mama sakadar mikeun ieu engke sangu nu geus desian racun ku aing sia mak. Sok gajangan sia tuh. Isi kaburu datang sia Toeng. Engke uing ngerek jumput ti bari tukang ieu. Koloyong si Odon mah kapawon sedengkeun ari si mawarung mah laju ka hareup deui. Bener we tikung si dilatorojol aya si Toeng ka warung. Kancang dibagiakeun ku si mawarung. Jang Toeng sok calaik Ujang. Bade ngeresakeun tuang ieu teh. Nya aduh. Uing geus lapar ya. Jieunkeun we timbal sakumaha biasa mah. Deungeunna mah sakumaha karesep uing. Nya ke antos sakedap Ujang. Cek si mawarung maneh teh sabenerna mah hatena mah keketegan. Jeung deui manehna teh mikeun lamun nepikeun ka si Toeng teh cilaka. Tapi kajurung kakasieun jeung manehna teh inggis ku ancaman eta si Odon sabaraha anja. Antuk nama manehna ngoloyong ka pawon. Kumaha mak? Nah si Toeng teh geus datang ka dieu mak. Nya Ujang dihareup itu geus nungguan. Marek nyokot sangu ieu teh. Alah, dagoan sakedeung mak. Ku aing bakal di bere racunan heula ya, bere diracunan heula ya. Ngarah eta si Toeng teh kojor. Tapi omat pikeun ku manehnya mak. Nya mangga Ujang. Tapi sekali di emak panuhun ulah kababawa lamun aya nanaonnya. Jeung deui mau ulah nepikeun ka dieu tahan asa. Tenang da moal mak. Moal maehan mak. Penting emak kudu nurut kana kahayang uing mak. Cek si Odon harewosan we ka si mawarung. Atuh gancangna carita. Sangu nu geus meunang ngaracunan teh dibawa we ku si emak rek dibikeun ka si Toeng. Kiwari si emak teh geus tepi ka hareupeun si Toeng song sangu teh diasongkeun. Bari jeung rada rumenggag oge rada ragu-ragu tapi si emak teh kajurung kuasieun tadi ku ancaman. Awakna katempo si emak teh maneh ngadeg-deg. Puguh we si Toeng oge maneh ruasieun aku naon cenah si emak teh. Sok Ujang geura dituang. Kunaon ari emak? Nah maneh ngadeg gitu. Naon emak teh geuring ieu teh? Teu Ujang teu kunaon emak mah. Teu kaum danguga piring teh ditampanan ku si Toeng. Terus diperhatikeun diulak ilik. Kawas anu curiga. Dasanya nama si Toeng oge manehna teh nganyawankeun sabab najan jauh
Bisa kadengi ku si Toeng lamun si Odon teh harewosan ka si Ima Warung rek ngaracun manehanana. Sok komo bieu basa nempo si Ima kawas anu ngadek-dek kawas anu ragu-ragu rek mikeun sangu teh. Tang tuwe bener cenah lamun sangu teh eta aya racunan. Eta sangu ku si Toeng teh teu didahar tapi laju langsung we dibikeun ka wadah sambah. Tekung sila norojo deui nyampeurkeun ka si Ima Warung bari poka denge cacarita. Tenang mah ulah sieun. Da uing mah moana naon? Uing geus apa? Rek aya jalma anu niat deleka rek ngaracun ka uing. Si Ima Warung ngemplong hatena tetela geuning cenah si Toeng teh waspada. Manehna nganyahoankeun lamun aya jalma anu rek niat jahat rek ngaracun ka manehanana. Atuh si Ima teh bari tutunjuk we ka dapur. Nya Ujang itu jalma anu ngancam ka emak. Warang emang ngaracun Ujang kitu tah. Kan ku uing bakal diwarah. Cek si Toeng bari nyampeurkeun ka dapur. Kadenge cacarita. Asyah, jalma nu rek niat jahat ka uing ganjang kaluar. Ulah arek boga niat kitu deuleu. Oge pagawean teh tetela geuning licik jeung teu nyatrias ya. Asok sing hareupan uing ye si Toeng. Uing geus apa sia kana rancang jahat maneh euy. Cek eta si Toeng ditujukeun ka anu aya di jero dapur. Puguh we atuh eta si Odon jeung baturna teh ngarasa kaget. Saab tetela cenah eta si Toeng teh nganyahoankeun kana maksudna. Gancang nu tiluan teh pating corelat kaluar ti jero dapur. Cung ngejeleng. Jadi maneh teh geus apa kana maksud aing sia. Alah hebat oge maneh Toeng euy. Hebat euy. Alah. Untung hebat sia teh kurang ajar. Maneh teh rek modaran aing. Wayahna sia, maneh tiluan bakal diwarah ku uing deuleu. Cek si Toeng bari ngagajleng kaluar ka hareupeun warung. Puguh we anu tiluan teh kapaksa kudu adu hareupan jeung si Toeng. Keur cek si Odon keun cenah urang sing hareupan we tah si Toeng teh panasaran ongko hayang nyahon nepikeun ka mana kahebatan si Toeng teh. Kiwari tiluanna teh geus ting corelat gajleng. Nangtung pancuh di hareupeun si Toeng boka denge si Odon teh cacarita. Alah, tetela maneh teh hebat oge sia. Toeng, tapi ulah wakas sombong. Najan maneh bisa ngelehkeun dedungan aing nyaeta Kang Darman. Tapi maneh ulah mikir maneh bisa nyangeurepan urang tiluan. Kira ku aya ketiluan mah sia. Maneh teh bakal kojor poe ayeuna. Jadi maraneh teh anak buahna si Jagalpati. Paingan atuh rek ngaracun uing sagala rupa. Sok sia, rek kumaha maneh ku uing bakal disiksa deuleu. Cek si Toeng nyingsieunan tapi nu tiluan teh hante sieunheun pating gara jeleng we manehna teh narajang ka si Toeng. Corelat gajeleng si Odon mila narajang ditutulkeun kedua baturna. Hiu perep si Odon rek nyambar kana kacareham sedengkeun suku baturna rek ngejak kana beuteung si Toeng. Najan dihurup kutiluan nabebikeun si Toeng magambangeunna keur entengeunna keur dina nyingkahan panarajang. Atuh tenggelan si Odon jeung si Enyum teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Pun kitu di panarajangna si Bahro ukur ngakeplos we ngakan angin. Si Toeng ngajorelat ngoliwat sakatukangeun si Odon. Plak hadita teh punuk si Odon teh tepak solontod si Odon teh nyolontod memehan we nubruk kana tihang warung. Anjir, kurang ajar sia. Sedengkeun ari si Enjum jeung si Bahro manehna reuwaseun. Sabab gerakan si Toeng teh kacida cepetna. Nyaho-nyaho jeung ngajajak maranehanna nepikeun ka ngabangkieung, meh-mehan rubuh ngabebengkang. Anjir, alah, tetela bawa papaingan. Si Toeng teh hebat euy. Alah, paingan atuh dudungan urang nepikeun ka teteh Raja Jaten. Nya, tapi hayu urang tarajang di bebarengan. Urang masih keneh penasaran euy. Cek baturna harita teh ngajakan pikeun rajang dia atuh jeleng duana teh ngagajleng. Pon kitu di si Odon sarua ngagajleng. Kawas anu badami rek ngahurup deui si Toeng. Kiwari si Toeng musirikeun perhatian kana tiluan. Manehna teh ngabagikeun panarajangna.
Memeh musuh narajang tetar dipilaan ku si Toeng. Antuk nama tajongan si Toeng beli kendi. Nenggal pisan kena kanu tiluan jebrot, jebrot, jebrot. Bangkiung. Nutiluan ngabangkiung. Barika tingali harita tina curu bibir nate ngalai ketihan masih kene haneut. Anjir. Tetela si kurang ajar teh hebat. Ayo kancang urang tinggalkeun ieu tempat. Lamun urang teruskeun tarung, tangtu urang teh bakal cilaka. Kumaha lamun urang ngarandapan nasib kawas Kang Darman dijebloskeun ka penjara euy. Nya, ayo kancangan, urang kabur. Alah, teu kuat anjir. Eta dada aing nyeri dijajak. Kita jonggu si Toeng si kurang ajar tah. Sok sia. Urang teruskeun ditarung. Nah, kawas norek kabur sia mah. Unur-unuran kitu kawas unur-unur euy. Si Odon jeung baturna harita teh manehna teh teu ngawaro kana caritaan si Toeng. Laju we cung jelang manehna teh kabur ninggalkeun eta patempatan. Si Mawarung reug-reug ningali si Toeng unggul nyangarepan tilu urang musuhna teh. Basa si Toeng nyamperkeun deui ka warung pok kadenge si Mawarung teh cacarita. Alah, Ujang, untung we Ujang teh kaburu apa lamun Ujang terek diracun. Geus leuwas kitu tah. Sabab gara-gara emak meureun ke teh Ujang teh bakal paeh kitu da mah teh kajurung ku kasieun jeung ancaman eta tilu urang jalma kitu Ujang. Nya mah teu naon. Mana kitu ge uing masih kene ditang tayungan uing kudu salamet. Ku uing kadenge eta si saha teh tingsa ngaranna malah harewasan ngancam ka emak. Nya bener pisan Ujang mah teh sasat diancam kudu mikeun sangu ka Ujang anu geus bakal cenah dipastikeun Ujang teh paeh ngahakan racun dah. Tapi emak teh asa dosa tadi teh. Bet nurut kana kahayang eta tilu urang jalma Ujang hampura emaknya. Teu naon mak. Sabab emak mah dina ancaman. Kapan sagaru bagay meureun geus aya nu nangtukeun. Ari kuduna salamat mah salamat bae mak. Sok ayeuna mah gara piringan deui sangu teh. Ye uing lapar mak. Nya ke daguan cakedeungnya. Nya bener pasti we Ujang teh keur mah lapar terus tarung. Kumaha urang bawakeun sangu. Alah, jadi leuwas kareureunnakeun mama Ujang. Cek si Mawarung bari ngoloyong di kapawon nyokot sangu jang si Toeng. Teu geus torojo deui bari mikeun sangu. Kiwari mah sangu teh eueuh racunan, atuh langsung we diheka ku si Toeng teh. Si Toeng daharna maningali meda bubuh keur mah geus lapar teh tadi keneh. Katurug-turug tarung jeung eta tilu urang jalma. Anak buahna si Darman. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun si Odon sabarakan ca. Satu tasa ngajauhan pasar. Manehna reug-reug sabab bisa bebas, bisa salamet. Ti eta si Toeng nu sakitu hebatna sakitu karangna. Laju manehna teh ngobrol deui jeung baturna. Alah anjir, untung we urang teh bisa kabur. Tetela eta si Toeng teh hebat. Tata gerak ilmu silatna memang luar biasa euy. Bener pisan euy. Nya kumaha tuh ari geus kieu euy. Tetep urang teh kudu neangan tarekah. Sangkan bisa balitungan, bisa ngojoran si Toeng. Bener ta euy. Bahro, wayahna urang kudu mikir neangan cara euy. Lamun bisa mah urang neangan jalma anu sakirana bisa dipercaya. Boga kemampuan. Pikeun maleskeun ka nyeri Kang Darman euy ka si Toeng. Bener oge euy. Jadi urang teh kudu neangan jalma anu kumaha euy. Nya jelas si anu boga kabagog atuh batan urang euy, batan Kang Darman. Anu harti nu boga kemampuan ilmu silat ngalawihan urang tiruan jeung Kang Darman. Anu bisa ngajoran si Toeng euy. Bener pisan tapi kudu ka mana? Heanganana kapan hese euy. Urang teh lain urang dieu euy. Nya najan urang lain urang dieu. Keun we urang neangan. Pasti manggihan ari teangan mah. Pasti dia wengkon teh aya jalma anu hebat. Anu boga kemampuan ilmu silat malahan mah bisa dititah maihan jalma. Tah kitu euy. Bener sia omongan si Bahro belegug. Sia mah dasar si nyum sia. Otak teh teuneunna tuur.
Ajan urang lain urang dieu euy. Urang kudu neangan weh. Keun urang teangan jalma nu bisa dititah. Jalma nu bisa dibayar. Itu cenah mitra obrolan nu piluan teh sejarah neangan jalma we anu bisa dipercaya. Pikeun males kanyeri ka si Toeng. Gancangna carita nu tiluan teh neangan we. Hari kudu teangan mah manehna teh ngadenge beja. Cenah mah di teh jauh ti eta wewengkon teh. Aya jalma anu bisa dipercaya, bisa dititah. Malahan mah disebut mafia mun ceuk ayeuna mah atawa pembunuh bayarannya. Eta jawara teh cenah kasohor ngaranna teh si Dadu Siluman. Cicing dirangkas mitra. Atuh si Odon sabaraha kanca manehna teh ngajugjuk ka rangkas pikeun nepungan eta Dadu Siluman. Euy. Urang karitu urang karangkas. Sabab dewek teh menang beja ti tukang beca. Lamun aya jawara anu bisa dibayar pikeun maehan jalma nyata si Dadu Siluman cenah. Ngaranna teh Dadu Siluman Nah kumaha kitu kahebatanana? Jelas jago cenah. Hebat. Jurus-jurusna hebat moga kasaktian kawas siluman weh. Begituna gancangan urang ka itu. Tang tu eta si Toeng teh bakal kojor ku eta si Dadu Siluman mah. Ayo atuh urang kudu sekancangna ka itu. Urang muntang tulung minang saraya ka eta si Dadu si Siluman. Nu tiluan lumampah we rek ngajugjuk ka imah eta Dadu Siluman. Kacaturkeun di jalanan geus tapi ka imahna Dadu Siluman. Langsung geus tapi mah ngabejakeun maksudna. Lamun manehna teh sejani tah Dadu Siluman pikeun maehan jalma nu aya di pasar Cikande cenah nu ngaranna teh si Toeng. Tah kitu Kang. Alah pogok kuring datang ka dieu teh rek minang saraya we ka akang lu cenah akang teh jawara bayaran. Tah kuring teh butuh jasa akang pikeun maehan jalma anu ngaranna teh si Toeng aya di pasar Cikande Kang. Jadi gitunya. Memang benar. Dewek teh jawara bayaran euy. Ku dewek bakal diturutkeun ka hayang si laing lah. Tapi omat bayaran anu lawo euy. Lamun bayaran gede, dewek bakal daek deuleu. Nah urusan naon jeung eta jalma nu ngaranna si Toeng teh euy. Alah nya nuhun we ari kersama. Pugu aya urusan mah kieu yeuh. Ceuk eta si Odon nyaritakeun urusan jeung si Toeng teh. Ngadenge harita teh lalakonna pugu we pikeun eta si Dadu Siluman oge panasaran. Sabab tangtu cenah eta si ngaran si Toeng teh lain jalma biasa, boga kamampuan sabab bisa ngungkulan gegedug copet nu aya di pasar Cikande pon kitu deui gegedug copet nu aya di Bandung. Euleuh mitra. Waktosna parantos teu nyekapannya. Sagala urang teu jajar carita si Toeng dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.